Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Wasta Abdi Muhammad Abi Purnama, absen 20 hiji di kelas 10 MIPA 2. Di dia Abdi bade ngadongeng tentang sakadang kuya jeung sakadang monyet. Dina hiji poe sakadang kuya keur neangan kadaharan. Ti isu keneh nepi ka beurang manehna teh tacan keneh manggihan naon. Ngahaut ka tengah poe manehna manggih ti tangkal cau nu buahna geus asak. Tapi kumaha da teu bisa naik. Kulantaran kitu, tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet. Menta tulung pangalakan eta cau nu asak teh. Monyet ngeunyakeun. Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cauna teh. Maranehna teh tos dihandapan tangkal cau. Langsung weh sakadang monyet teh naik. Metikan cau hiji-hiji bari dituntut di hakanan. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. Atuh bati cuma plak we neureun ciduh. Tuluy sakadang kuya teh menta sabari ngagorowok ka monyet nu keur ngeunang hakanan cau di luhur tangkal. Tapi sakadang monyet teu malire. Jongjon bae metikan jeung ngadaharan kalaka maledogan ku cangkangna. Sakadang kuya pohara nyarieunana. Ngunek-ngunek hayang males. Poe saterusna, sakadang kuya indit ka kebon juru tani. Ngala cabe nu geus arasak, warnana bareureum. Ngala genep nu galede, katembongna bangun aramis pisan. Manehna indit nepungan sakadang monyet. Bibir sakadang kuya dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Ditanya ku sakadang monyet, eta buah naon da kabitaeun. Sakadang kuya embungeun mere. Cenah mah eta buah teh buah loa paparin ti dewata. Sakadang monyet keukeuh hayangeun ka sakadang kuya bari lumah lameh minta ngarah di pikarunyaan. Da lantaran sakadang monyet teh mamaksa wae, sakadang kuya ngaijinan. Debarean tah eta buah teh nu sebenarna mah eta teh cabe lada. Sakadang monyet atoh pisan. Gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin dewata teh. Lantaran tabeatna hawok jeung sarakah manehna embung nyesakeun. Kabeh dibawa lumpat, di tengah jalan raus-raus bae di dahar, nepi ka beak. Ari beak, aduk lajer, jejeritan awahing kulada jeung panas. Sakadang kuya kacida sogemeunana, lantaran geus bisa malas ka nyeri hatena keur bareto. Pesan moral jadi jelema mah ulah sok sarakah, kudu daek barang berek batur nu teu boga. Sakitu wae ti abdi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.